Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumulan haram ala junubi ngatasi kang junub iku sitatu asyana nambiro perkara as-sholatu sawiji haram sholat wa tawafulan haram tawaf wa masul musafilan haram nyaba Qur'an wa hamlulan haram ikul Qur'an wa lubsulan haram menang bil masjidin al masjid wa qiraatul Qur'ani lan haram maca Al-Qur'an. Wa yahrumu jeung haram alal junubi kajal manu junub sitatu asya genep perkara pikeun jalma anu junub anu boga hadas gede ku sabab jima atawa kaluar mani. Lamun urang geus ngahiji jeung istri urang ti peuting jima disebutna tah berarti urang teh boga hadas gede atawa kaluar mani ima ku sabab ngimpi wa ima ku sabab dikaluarkeun ku sorangan atawa ku sabab mikir ngahayal nepi ka kaluar mani. Tah di mana jelema boga hadas gede haram migawe genep perkara. Mana nu diharamkeun ketika urang junub, ketika orang boga hadas gede as-sholatu nu kahiji haram sholat, nu kahiji haram sholat kalawan sakabeh warnana sholat rek sholat wajib atawa sholat sunat menurut ijma ulama, di mana teu aya udur karena dauhan Kangjeng Nabi la yaqbalullahu sholata ahadikum ida ahdasa hatta yatawaddoa. Tenarima Allah subhanahu wa ta'ala kana sholat seorang ti aranjeun di mana aranjeun boga hadas sahinggakeun manehanana wudu. Mun hadas leutik adus mandi wajib, mun boga hadas gede riwayat Imam Bukhari jeung Muslim. Jadi ketika jelema boga hadas gede maka haram sholat. Hadas gede rek hadas leutik haram sholatnya. Nu kaduana wa tawafu haram tawaf, di mana jelema boga hadas badag haram tawaf. Parduna jeung sunatna diharamkeun. Karena pidauh Kangjeng Nabi at-tawafu salatun illa anallahu ta'ala ala fihil kalam faman takallama fala yatakallamu illa bi khairin. Tawaf teh eta sarua jeung salat anging sanyanyian Allah geus ngameunangkeun ngomong di mana tawaf saha jalma nu ngomong maka manehanana ulah ngomong iwati kalawan perkara nu hade. Riwayat Imam Tirmidzi jeung Imam Daruqutni. Utamana pisan urang teu meunang tawaf di mana urang keur kabuktian boga hadas gede. Sarua jeung nu tadi di mana urang boga hadas leutik kaya ning teu boga wudu teh haram salat haram tawaf. Wa masul musafi nu katiluna di mana urang boga hadas gede haram nyabak Quran wa hamluhu jeung mikul Quran mawa nyabak haram komo mawa walub supil masjidi nu kalimana haram cicing di masjid di mana urang kabuktian keur boga hadas gede junub disebutna. Cicing di masjid pikeun jalma nu muslim karena dauhan Kangjeng Nabi, karena dauhan Allah Rabbul Alamin ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholatu antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban ila abiris sabilin hatta tagtasilu. Pihartoseunana he jalma-jalma nu ariman maneh ulah ngadeukeutan tempat sholat sedangkeun maraneh teh keur kaayaan mabok nepi ka maraneh ngarti kana naon anu ku maraneh diucapkeun jeung maraneh kade ulah ngadeukeutan tempat sholat masjid teh sedangkeun maneh dina kaayaan junub iwati kudu ngalaksanakeun mandi wajib heula. Surah An-Nisa ayat ka-43. Malah madik na hadis na Imam Ibnu Abbas dicarioskeun la taqrabu mawadi'as salat, maneh ulah ngadeuketan tempat salat nyaeta masjid. Jeung dauhan Kangjeng Nabi
sallallahu alaihi wasallam, ini la ukhillul masjida lihaidin wala lijunubin, saanyana kaula tengah halalkeun masjid pikeun anu haid jeung junub. Tamakana ka istri anu keur haid, ka jalmi anu keur ngagaduhan hadas junub, maka teu meunang lebet ka masjid. Riwayat Imam Abu Daud saur Ibnul Qot'an, ieu hadis teh hadis hasan disebatna teh. Haram tanya nuka limana cicing di jero masjid. Nu terakhir wa qiraatul Qur'ani, jang jalma nu junub haram maca Al-Qur'an, karena dauhan Kangjeng Nabi la yaqra'ul junuba walal haidu syai'an minal Qur'an, ulah maca nu junub jeung anu haid kana saeutik oge tina Al-Qur'an, jadi haram maca. Riwayat Abu Daud jeung liana ku Al-Mundiri di hukuman hadisna teh hadis hasan. Yang diriwayatkan di Sayyidina Ali sanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teu aya hiji perkara anu ngahalangan ka anjeunna tina ngaos Al-Qur'an wati kaayaan junub. Eta hadis teh diriwayatkeun ku ashabus sunan saur Imam Ibnu Hajar, ieu hadis hasan. Kumaha atuh lamun zikir kalawan ayat Al-Qur'an teu ngamaksud kana maca Al-Qur'an, seperti natkala aya musibah misalkan nyebutkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, atawa nalika urang tumpak kendaraan maca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Tah eta mah meunang hukumna teh, meunang jang jalma nu junub maca zikir kalawan ayat Al-Qur'an kalaan teu ngamaksud kana eta Al-Qur'an teh. Jadi aing maksud zikir mah maca ayat Quran kitu naon, anapun ari maca Quran mah maka teu meunang jang jalma anu junub jeung jalma anu haid. Makana ka istri anu haid di antara dalil teu meunang asup ka masjid eta. Wallahu a'lam bishawab.